Assalamualaikum pamirsa. Aduh yo laminya ente ngalag-lag ka sawah ya tengah lingling. Ternyata gening dibuktikan teh di lag-lag di ling-ling teh urusan tampingna bala tuh. Wah pamirsa, lambat teuing ye nya ente ka sawah geningan ding-ding nana mah urusanana bala pisan tuh. Alhamdulillah balap pisan akibat langla ting teka sawah tehnya ari pare nama alhamdulillah tos rampak itu bagus, tos rampak tuh mayak pak, tos rampak mayak pak urusan bagus tuh pemirsanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ayah izin ti Allah juga panen teh ya pare tehnya mulus rahayu berkah salamet daya hal sesuatu gangguan kanggo menghasilkan ya pare. Moga ya Allah sakali deui masing aya izin ti Allah ya partenya masing dihasilkan gitu. Sakumaha harapan orang, sakumaha cita-cita orang ya parete masing dihasilkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah alamin. Semoga ya bahan pokok orang anu ngajadikeun kana kekuatan badan orang, bahan pokok mudah-mudahan masing hasil ketika hasil masing dijadikan ya bahan pokok teh anu nyata pare teh ngaranna masing istilahna teh mah dijadikan bekal untuk ibadah. Mudah-mudahan hasil keringat orang urusan pertanian timulai orang tehnya babahanan ngadangkaan babahanan ngayakun binihna satosna atau aya bini atau orang teh misalkan dina prakna ina tebar proses nepi ka hayang kita lambatnya para sepuh pamirsa. Hayang nepi ka katingali kieu teh urusan pare lambat prosesna dimulai neangan bini lawan rajang aya meureun nyampak bini anu di bumi meureun langsung ditebarkeun. Coba lawan narajang teu aya mah nya meureun urang teh melarian heula neangan heula gitu mencari heula bini kudu meuli kudu naon tas atasna bukti aya bini prosesna tebar tuh. Jadi timulai ngayakeun bini nepi ka tebar nepi ka nyamutna nepi ka nyemprotna keong naon itu ieu teh proses nikatandor ge lambat kantenan proses nepi ka hayang panen luar biasanya eta modal ku ngarek-rekna modal pare mah nya seueur-seueur pisan gangguanana rintanganana hamana. Wah rada geblek ge urusan pengurusan mah nya tamatak kurang teh dina pengurusan pare teh kudu leuwih inten urang teh nya leuwih inten leuwih diperatikeun gitu dina mupukna sesuai jeung aturan dina hamana nyemprot sesuai jeung aturan. Insyaallah ketika orang panen teh kitu pamirsa, nah dibarengan jeung aya izin ti Allah insyaallah orang teh ketika panen bakal berhasil sabab pengurusanna sesuai sareng aturan dina aturan pertanian urusan pare. Tak itu pemirsa, terima kasih. Jika video bermanfaat silahkan untuk di share, jika tidak bermanfaat mah bisa belen pijeun sudah saja cukup dilihatnya. Terima kasih. Assalamualaikum.